Teh hayang santunin kararesen di imah wae. Hayang apa kumaha caangna alam dunya di luar. Da gawe di tingkrep wae ku indung jeung bapak. Tapi ka mana emak jeung bapak teh nya? Mak, ih. Mah. Kamarana ieu teh nya. Duh, mi kararesen Aya ieu. naon maneh teh? Urang teh tadi aya di teras, teu ka Iya, Jang, ciri. mama mah keur di tukang, keur barang gawe enak. Yo Jalan teh mah, Jang. bebeja pamit abdi teh kararesel di dieu. Rek ka mana ari maneh atuh? Hayang diajar nyaba pi, hayang diajar ngandung. nyaba. Oh, abi ieu beli segala dibawa anak kantong nih angkar itu. Bae lah kela ieu ka dieu heula cara teh nya abdi bade Sok. Kela. abdi teh bade nyuhun lah di hampura. Sing. Apapi sareng kamar. Abdi teh rumasa sok seueur dosa seorang halauan tara turut kana sagala tepitahna. Da burung palung di bodoh gelon jadi kolot anggar kudu dihargaan kudu dihormati api. Kalibasana Apih mah salaku kolot Jang nya. Ukur bisa ngadoakeun we Ujang arek kumara ka kota. Jung di ieu ku papihnya cing lancar, cing rezekina nya. Cing sukses. Pi mama nya doakeun ya abdi terakhir. Nya. Sadaya terakhir pendakna gitu mudah-mudahan. Bral Jang. Doakeun ku mama sing salamet Sing nya. unsur langsar di jalanannya. Hade hati-hati di jalan Hati-hati, ya, Jang. Jang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Gusti ya Allah. Budak manian pisan eta mah. Kumaha nih sarana di dieu atuh budak ini kan. Teukeun we da manehna hayang. Budak hiji-hijina meni dijurungkeun indit bae. Geus nonton dicencerikan lah di salak mah. Ayo urang ka jero ah. Cung cerikan tong cung cerikan da anak abi eta teh. Beberes hari ini kamu anak Cina nyata tadi asa jempling ini teh ke kebon gitu atau ke sawah si ini cerewet teh Ada Gusti tah gening ini teh anak aing nu bohai bonghak aduh Gusti gelis teh nya bener ada ka mana ada ka bawah teh kamar nu juga si kemuncang geuning nya iya bonteng teh ka mana har apa diusir gening harita ku mami gening basa ka dieu teh ningan apa atuh sieuneun ari nempo nini jiga preman kieu mah aya ku mameh diusir teh da kula teh maneh teh mau oleh-oleh atuh pan mameh mah ya bagi ngopi atuh teh teh apa pisan maneh mah kan ini teh kalau oleh-oleh nanya udah diharapkeun teh lain mah jelemana dasar boga nini teh ngas tengklek ngas kieu nyai ya lamun manehna datang deui ka imah mami mah rek nyumput di kandang domba meh gerada geunaheun tah kitu atuh sae nih kalian sugan jadi adukeun jeung dombana nya kitu tuyung sia ka kolot teh kitu sia mah mas mami mah sia teh rek ngarit aing mah lieur ngabatungan maneh mah yuk atuh muter aing ka mana di jalan ka dieu salah poe kada tiguling di jalan nanya wah tuh mami mah ya superhero con mami mah Mah asa sarapi kieu nya udah gawe di kota mah. Sarapi pisan aduh. Sarua pi mamah geni sono asa hayang buru-buru panggihnya kumaha nya datang ka dieu meureun geus jangkung ya teh Oh jangkung meureun. Ira cenah balikna mah. kamari mah teteleponan jeung mama Teleponan. Nah itu budak tengah bejaan atuh. kan apina keur eueuh ari nyebut mama rek balik teh ayeuna da mun teu Iya, salah mah Bener ayeuna. ayeuna bener Alhamdulillah tuh. Papi mah rek mentaro kok jeung kopi. dasarnya sebagai salaki teh si Ujang mah meni goreng milik boga bapak teh jauh-jauh ka kota di arep-arep teh ngan babawaan anak lain jelemana kumaha sehat naon ieu mah hayang rokok jeung kopi meuli sorangan ngarep-ngarep budak Tong mah nyun atuh. Geus ciga keong. sebeleun
Amit. Ari baheula mah muji-muji wae ka mama. Hampura. Deureuy. Terus Bisa aya mah orang main katrik we di kamar yuk. Bapak rek dipencetan plus. Ayo tuh lah. Bener. Ayeuna. Ayo. Ajarah. Kutan kieu nya ai jadi jomblo aduh. Sagala harapan teh teu oleh we putus di jalan. Kamari anyar keneh hayang kasih Iis ditolak ajarkeun teh cenah jiga marmot kasih pisan. Tapi ku kitu nama lah urang moal nepikeun ka ari putus harapan tuh gara-gara awewe mah. Kamari cenah ngomong ngadenge kabar ti si Asep ne. Si Mamih teh cenah boga incu awewe geulis mending keneh disampeurkeun sahanu nyaho jadi jodoh urang teu apa ngaranna jodoh atuh. Alhamdulillah ieu teh tereh mulang ka lembur. Geus kangen ka Neng Yaya ieu teh. Mana tiap peuting bibir tiga tutut manyun wae. Geus hayang diadukeun jiga nama ieu mah. Tapi kumaha nya ayeuna kabarna Neng Yaya? Sehat kitu? Sugan we atuh sehat. Hayang panggih ieu teh. Tes teu kiat. Nah, ieu teh nya juga asa kangen, asa sono gitu kasih aa sayang. Sugan we. Tos uwi damel ti luar kotana. Nah, juga asa tos teu kiat ieu teh. Hoyong main catur. Main catur. Hoyong di gradisahkeun maksud teh KKUA. Bararosen ti baheula bobogohan teh jauh we. Pajarkeun dek balik cenah. Si Aceng teh. Da benang beja di dieu teh si Aceng jadi bos. Kita rek gawe lah. Ayeuna. Aduh, ka mana ditungguan eta? Sep. Nah, moyan mah jiga manuk itu aja gitu. Kebiasaan. Ieu kenungguan bos kecil. Saha bos kecil teh teu apal dia mah. Teu apal kitu. Aslina. Eta anak Mang Udin. Si salak teh dengan si Aceng. Oh, apal atuh ada eta mah. Di ka mana mah tuh? Biasa we ngahaja we ieu mah. Berinangan gawe Ya pan kabeneran saya teh jadi bos. Waduh, bisa milu atuh urang gawe kitu carana mah. Atunya bener gitu. Jeung orang ngobrol. Gan aya milikna ajang urang yang di dinya. Amin, Sep, kitu mah. Alhamdulillah pisan nya. Amin lah. Siap gawe. Kira atuh rek tadi. Pancan balik kan wani dia ge. Oh, gitu. Jadi aya kieu weh. Urang ngopi heula. Siap, ayo teh. Kabeneran urang eta hayang ngopi di dinya. Tapi kali dina banget. Ayo orang kasih warung not ya. Siap, ayo. Wow lah. Barudak kumaha urang pilampaheun euy ayeuna euy. Makaning lebaran tereh. Budak ngaeh wae cenah hayang sepatu hurung, pemajikan jemedun. Aing kudu ayeuna duit teu gablek. Kumaha? Cing sugan maneh. Boga ieu ai. Dewek kesarua pemajikan ngomel, metoha ngomel, budak hayang meuli baju, teu lebaran duit teu boga. Aing ge lieur jangan aing kan uhul ya aing pikiran sapeupeting kot katedek sare aing kudu kumaha cing teh. Jadi ayeuna kudu kumaha? Ngopi. Siap, ayo boga duit na Sep, ayo we. Naon di dinya meneh jiga nu sieun kitu kan. Itu anger aing geus ningali badak itu teh aing dipalahkan wae. Loba kasieun pisan hayu jeung urang nu kieu mah gampang atuh. Ieu tong ngalieurkeun kieu sia mah. Cicing masalah nu kieu mah ku aing hayu lah meni loba kasieun pisan. Sugan. Ayeuna mah kieu lah. Ayeuna mah urang mah ayeuna mah geus teu sieuna naon urang mah ayeuna mah. Pokona mah aing kira-kira ya pidoye teh dibabar tuh aing mah. Kebeneran kuy. Oh, bos. Bisa euy. Lain mang saya tama bos bilatu. Ngecetong budak leutik cicing. Bener bos, eta bos. Tapi jelema aja beungeut teh siga teu boga duit, bos. Buat euy, di nolok eta mah loba. Eta cing. Ada ku dewek we disampeurkeun ku lain. Geus ku dewek. Sok atuh, sok. Siga teu dewek. Sok kira-kira si lain teu sanggup ka dewek bebeja. Lamun dewek ieu geus hasil malak jelema nu duaan itu. Si lain ke ku dewek dibere ngan si lain kudu ulah loba omong ka sasaha jeung eta duit ulah dibelikeun cocoan heuh. Siap bos. Terus pang-pang nama ieu ka pamajikan dewek. Ulah sampai gitu si lain bebeja awas lamun bebeja
Tah tinggal ikeunnya. Mun bebeja ka pamajikan dewek usaha di nu kieu. Awas kumaha aing maneh dikubur ku aing mah. Siap, Bos. Siap kata subut goblok kitu teh siap. Ieu aing mah. Aing mah jagoan nya enggak maerot, Bos. Minta duit aing. Bororah duit kehed aing mah jang beli kolor ge teu gabrek. Ada sia hayang hirup hayang modar. Aya oge duit 5.000 aslina, Bray. Maknya 5.000 ke preman senior. Ampura, Bray. Aduh, aing bingung kumaha ngomong kasih bos. Duit 5.000 pangabot tuh loba. Bingung aing aya bandit teunggal ku si bos. Atuh buru. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Iya, hadekeun lagi. Siap, Bos. Siap, Bos. Siap, Bos. Aduh, Siap, Bos. nya kieu di sisi. Siap, Bos. Siap, Bos. Gas, Bos lah. Yuk, geus we Yuk, siap, Bos. Yuk. Ayo. Siap, Bos. Siap, Bos. Tempo itu juga aya awe geulis ya. Siap, Bos. Itu awe geulis tempo lain siap. Siap, Bos. Ka tempo teu. Siap, Bos. Ayo lah. Siap, Bos. Dasar boga ini teh sengklek itu boga incus gelis bohay kieu teh mun kita meuli tarasi. Asa ieu teh saha ieu teh? Kang Aceng, ieu teh Kang Aceng teh ya. Nah, tuh ditus gagah Si ini asa ngimpi lain ku. Jadi gagah kieu jasa bukan. Alhamdulillah mudah-mudahan. Kumaha tah cing di kota teh ayeuna? Alhamdulillah pada melantai suur janten jalmi sukses ya nama. Ya ya ada Alhamdulillah atunya Kang Aceng. Aceng. Ada kucluk ya hiji. Ajudan abdi teh teu asan Candi renovasi. Candi renovasi. Bae da eta mah geus kitu. Ti dituna geus kitu eta mah. Hese direnovasina. Ayeuna uih ti mana atau bade ka mana itu? Ieu dasar nini gerak ieu meuni titah meuli tarasi eta kadinya ka warung. Gelis. Orang meser tarasi atuh bararaung. Eta da kumaha atuh Kang da geuning ari istri mah sakedahna ieu belanja. Atuh tiasa mung pamika kitu nya. Tiasa teh. Kitu. Ayo atuh beli bade ngiring mah. Kebe lah. Hayu tadi tuh sarang hayu ayeuna. Halin kebe nya. Hayu. Aya wartosnya. Wartos sila we nya. Wartos sila ke maminya. Nya. Dadah. Alhamdulillah teuing. Buah-buah. Berhasil hanasku dewek teh disampeurkeunna. Bos. Menang 5.000 bos. Asa teu percaya dewek mah buat ku si lain di sakuan meureun euy. Urang geus diancam kumaha ku urang bos. Hanas aing nungguan tita tadi. Mana aja tahu. Aing oge keur lieur ieu Masih teh. ancam di kumaha bos. Nah atuh lain gerowan dewek si lain mah. Eta teh bos anu gede sakuna teh ternyata kanyuta burut bos. Aing menang 5.000 Hanas bos. dianalkeun aing kudu kumaha bebeja ka pamajikan. Mangkaning di daguan pisan ayeuna teh. Aduh, kumaha ya? Oh, bos. Itu di saku Oh, ieu meureun. kenanahan bos, sumpana oke bos. Oh, bener euy. Aduh, kumaha aing lieur ieu ai. Dikuruakeun si lain berdasar teh berguna ka ditu sia ini lieur aing mah. Ieu dewek duit sakit. Oh, kok si kehed. Kurang aja sugamanya buah edan. Aing ya budak ka mana dia tah meuli tarasi buah-buah sia teh dikuncrung gitu kana solokan. Teh ka ira ka aing ya ku si nyai aduh ka mana aing meuli tarasi teh ka ira atuh ka mana. Naon atuh nini meni tikam geuningan ka maneh. tonggo. Hahaha. Ari geus kukurutus teh si nini mah. Lain ku kituna ieu mami geus teu kuat ieu hayang nyamel tarasi ieu megeunaheun. Tah tarasina. Bener Sataunan teh nih Gusti. gede sekalian dibere nu gede. Bener mana mah bagernya kan ini. Sataunan mahi tah keur nini. Lain. Ai mami rek nanyakeun Aisyah ti lila teh meuli pergi tarasi kieu ti mana ya? Tadi teh di jalan kena sareng Kang Aceng. Aduh, kabogoh maneh nu anyar. Ah lain masih kena karek kenal hungkul. Akan bae ya, rek mah anyar rek heubal oge. Nu bener-bener eta jalu hayangeun ka maneh. Sok aja ka imah, hentong omatong bepanggihan di gang ya. Loba nyurik sia teh di gang mah ya. Nyaheug ke ku neng dicanda ka bumi nya. Ha, Dikenalkeun ka mami. Kan pokona poe sore ayeuna maneh
tong ka mana. Wah, Mani cing dangran cing gelis maneh. Sing glowing Cing ya. ka ditu mani ka tu tong poho eta cangcut ganti meh teu bolalai sia teh. Pasti atuh ka mami ani. Kutang eta dari rapiaan sia Ya, teh musim. kerek mandi heula nya. Ah jig nyain. Allahu akbar aing. Kieu geuningan sarudak ayeuna mah. Teu kakolot teu ka budak. Cangcut tara negara ranti aing geus kadang-kadang gorowan alai. Teu moro kitu kadang babi hoge teh ganti. Ayo Jo yuk. Ayo Bos. Tah, di situ apal ieu lemur urang teh, Jo, lemur bas maneh teh. Kahadenya ulang nyerakeun ka dunungan ke komo di kenalkeun ka kolot di dieu kabeh. Payahna ulang nyerakeun. Jadi ayeuna teh duh alhamdulillah yang nepikeun ka parang kieu daerah geus lila urang geus tahun-tahun. Anu unggul-unggul sia teh ngomong atuh. Hayulah, payuh atuh. Ayo bos, ngirit lah, ngomong wae ganeng. Yuk. Yuk. Nah, di sini peot aing. Berat kena lapung ka aing sia. Aing mah euy, mangkani katempuan ieu geuranya. Ulah ka dia tuh nih. Jika yang asal nya teh. Nya, ayeuna mah geus pangling. Ai kayak kitu maneh udah gede kasep ya. Aduh. Pantasnya, Mbak. Syukur. Kayak mah atuh. Embung asli kadek deui ah. Wah, mami mah. Nu penting mah oleh-oleh we siapa. Embung. Ayo, sia teh ya. Jo, ayo. Kadieu heula mami teh ngobrol si teh. Goblok budak teh. Mana euy budak teh ya? Korek balik we ayeuna. Riwang aing mah. Mana nya budak pihara mengan we kolot. Jo tah ieu kampung tercinta saya teh mana mah karanya heunya. Ayo buru lah. Singras ngomong numpang ka buset teh. Assalamualaikum. Salam. Geuning. Anak sultan urang geus datang Nuhun, Pi. Mah, Ka mana Mami? mah iya anak sultan geus datang ye. Salam. Gusti nu agung. Abi teu ngimpi ya teh bener. Iya bener si Siki Salak tuh Cak aceng ieu teh. Ka dia bener ieu teh kitu. Gusti. Ya, ni sono mama. Ari eta saha? Ieu teh ajudan abdi na teh. Ais, kagak Anak buah di dinya. Alhamdulillah ngada pacelak teh. Lu koclak di bawa di mana? Bae kapan eta mah di renovasi ku abdi. Ngebaturan di jalan lumayan. Ngabaturan. Pangih-papangihana di jalan mah. Siga nu bararungah kitu. Isin era sagala Meni bahagia. Mangga awewe Pi. Mangga awewe mah. Lain bawa sakalian ka dia Oh, tadi. udah mau ka cenah isin cenah kege ka ditu cenah. Bukan deui nu anyar mah. Apa periode da? Sakurulah. Mungan itu si Uwi mah geus di pararuka ditolak. Tong diinget-inget, tong diinget-inget. Mupon aing namanya. Syukur. Si Uwi mah geus Alhamdulillah. Jadikeun papi jeung mami geus buru-buru hayang limang incu. Amin mudah-mudahan kajan aya jodona. Kela, mama rek nanya heula tadi teh boga nu anyar. Boga Ari ngaranna saha? Kan mama mah teu apa. Neng Yaya cenah. Neng Yaya. Nama Orang mana itu? orang Jati Handap. Is. Kabita ya. Tong nyeun masalah jeung mama. Can nyaho si hung mama mun geus bijil nya, sok rupa-rupa pisan. Mun bae Uruskeun budak. rada nengtreng deui meureun Pak. Bapak maneh mah geus kolot. Budak heula geus ieu. Nya pisan. Ieu teh pidoa nu janten sepuh abdi teh beri ka kieu alhamdulillah mah. Heeh, syukur. Aduh coba didasi ayeuna mah. Kacamata. Gusti di kacamata. Bule. Di bule kitu mani euy. Poho, pakating ku atoh. Abu sono ya di jarara mending ge. Ya iya, cai-cai heula. Urus eta. Buru ka dieu. Bos di jero aing hayang modal kabur Punten. Assalamualaikum. Punten. Bu Haji. Mangga. Waalaikumsalam. Bu Haji. Geuning aya nu geulis. Dupi neng saha? Pami aceng tak aya.
Aceng putra Mohon putra Bu Haji. ikan tenan ayat tapi teh heula ari neng saha? Ngapanten Bu Haji abdi teh neng Yayah teh ya. Neng Yaya. Mohon Alhamdulillah buah-buah ieu nya calon si Ujang Aceng teh. terus dicari Oscar ke Jang Aceh. Kan tenan atuh tadi terus ngobrol yang Aceng teh. Ah, Biasa, kepatutnya. kadi. Dia tinggal. Siapa? Migelis kieu. Kek. Asa ngabarannya iki ya. Eta panon meuni bijil. Pas nu tara ningali nu herang we si mama geus buricak burinong. Ampun, Ami ada kumaha atuh kada ngaburi nyai ya mah. Geuleuh ah ningali na oge. Sebel. Bade Kajang Aceng. Kakak Aceh teh. Oh, Aya periogi Kakang Aceh. segera si saya di Ujang teh, jero ga di jero. Ya, ya. Ulan. Aya Neng Yaya, ieu tinggalin neangan. Aduh. Sang harapan. Sok sanghareupan kadinya. Kang Aceh. Benernya janji teh tetap pati pisan. Mohon Yang teh di orang kusini nih. tadi nama abdi nu bade ka ditu. Ke upami engke sonten. Mhm. Akang tersate dongkap ka bumi. Kersa Anu pisan. kapan neng sering sini nih. Tahan Sini teh. nih hoyong pendak. Oh, sana teu aya Pak, atuh kita, kada bae. euy. Tinggali papi. Benar. Iya bener Neng Yaya teh. Tadi teh pernah di jalan. Gitu. Syukur atuh heeh. Ya mah jodoh abdi mah asa aja ti. Alhamdulillah. Tuh kawas si Uwi, keheul ka si Uwi. Jadi kabita euy papi. Iya, geus asup di pilon wae. Papi. Riweuh wae. Ieu budak uruskeun. Jadi kumaha iraha? Ieu teh. Mohon atuh abdi ayeuna uwi heula tah. Ke abdi diantosnya Akang. Bu abdi sareng kunini. Abdi bade ka ditu nya. Mohon. Kayak malam minggunya. Mohon abdi Malam- diantos sareng kusini panjang nih. antos sareng ditunya. Abdi uwi heula nya Bu Haji. Mana? Wilujeng, apa Abdi. Titip Kang salam Aceng. kan ini antosan we kitunya. Kajang Aceng Salamnya. Mangga. Selit. Assalamualaikum. Ini selit. Waalaikumsalam. syukur ya. Ayeuna gidinya geus manggih calon. Kapake ku mamah mah. Meuni geulis. Meuni aduh pokona mah resep lah ningalina. Kena abdi mah mel minggu kan. Tapi Siap, kela siap. maneh tong sorangan apel teh. Nanya. Kela da gua Udah saha? udah ajudan mana nih? Cing urang geroan heula kela. Oh, ajudan geroan lah. Ajudan. Ayo siap. Bukan ini mah ikat saya. Di mana hari mana? Tas modal. Oplok geus modal. Yang mangerakeun pisan bahasa teh. Enak. Dicareula lain ini ngadengen lagi rujit. Kayak mana? Anternya pura-pura rek apel. Kan wis tadi teh pagi di jalan ini. Kan dia sih tadi. Yo euy, pak bener-bener berhasil. Itu tah alhamdulillah. Sukan seneng ieu meureunnya. Nya eta jeung ieu deui, jeung si Ajo deui inditna. Nya mita itu pak. Da tapi kan itu teh kudu nyana oleh-oleh. Da sini eta mah galak. Asuban teh lain. Nini tilek ngalapung ka abdi kuda. Hariwang, soal Mulai duanya. oleh-olehnya. Dua meureunnya olehna. Ku papi jeung si mama. Soal oleh-oleh mah. Siap mana? Nganter budak urang? Siap. Yo jaga yo. Dewek yo. Adanya? Siap. Heulnya. Sok. Ayo siap-siap heula atuh. Siap. Ujang Aneh mah ge siap. ganti baju. Oleh. Kenapa po ieu apa po capek eh. Capek ya ge sarua di kan. Apal tuh si Aceh dek balik. Cek saha? Urang ieu apal ti ieu ti bapana. Heula sakarek ngadenge memang ngadenge eta oge ti si indungna ngomongna teh cenah si Aceng rek balik ayeuna ti kota ngadenge mah. Heeh pan kitu si eta teh. Jadi bos Di kotana. Wah, hebatnya si eta mah. tak pernah nyuruh gawe. Urang kalem we bala mah. Lain ngomong-ngomong eta jika si Aceng tempuh Anjing heueuh. nya Tisik salak. sampeurkeun. Ayo. Buru numpang teh. Ayo atuh urang istirahat teh gini yuk. Oh, mobil mau Dia dibawa jalan tadinya ayo. jalanan kieu teh. Ayo jangan numpang mah. Ayo. Mun tadi mobil dibawanya jalanan teh. Maceng. Aduh, kumaha kabarna di kota cenah? Alhamdulillah. Make Jas. jas. Urang sono itu. Oh bener.
Sono bener urang sono. Atuh Lain. Ya, Alhamdulillah kan sehat. ininya. Hari bener ini dandanan mah bener kuat kahade kieu tapi awak mah anger we geuning penek. Kun bae Allah mah penting mah sukses yo daripada beuteung unggul sukses. Kebiasaan sih salak. Ngomong-ngomong lu gawe atulah euy. Bosan cicing lemur wae. Gawe naon gitu ge da. Memang apaan geus jadi bos kecil atuh. Memang bisa kan kudu dipikir heula. Jadi tidak loba sabun euy. Sabun Isi kalau kabeh pake ya, dia mah geus boga pamajikan. Oh gitu. Tenang we. Didinya mah jiga nyinderan wae ka Lain di dieu. digawena cenah ukur meyakin sabun bungkus. Atuh cing percaya we. Yang salong ke dipikir deui nya. Oke, siap Ayeuna bos. kan saurang-saurang teh lagi kapan urang teh babaturan di didinya teh. Oke, Ya siap. mudah-mudahan atuh lah urang barisa digawe jiga Mang Acing. Jadi ka mana ayeuna teh? Balik manggihan si Beb sugan. Oh, bener-bener. Terus boga deui ayeuna. Boga nu anyar. Urang Beda. mah Lain si Uwi mah geus move on. Apalan bos di kota mah. Lain ngomong-ngomong ari ieu saha Oh iya, kareka pagi atuh lain ngomong di sada sia kok. Ieu teh ajudan urang anu pan bisa. Ayo bos, ngomong ayo, boleh ayo. Ngomongin ayo, kalau hujan ayo. Aya di jalannya. Ayo terus tunyu majudan teh. Oh, ya. Ampun. Lain hebatnya si Acing eno jadi bos we. Oh, euy, bikin kadijas. Nya beda ayeuna mah Eta make ajudan di sisi salak teh lah. Aing pokona mah geus. Ayeuna mah mending ngopi lah. Apalan didinya urang keur parait kitu Nya urang neangan warung tadi dia ngadengin cenah aya warung Kang Wijang Bengkok tadi gitu? dia kan Ay, itu daerah siap. Pancurenang. Ayo, Ayo ah. belah mana warung? Kemarahan ay. Ieu anger. Cemprok garing. Aing dari video gini. Cuma kitu aja sih salah. Kemarahan atuh. Ngopi apa ya jelema beunghar atuh. Jalanan beunghar ti mana? Apa sih mah gawe kieu ka si Aceng. Beri teh. Ya kopi udah duit gitu. Ya urang mah boga. Didinya boga teu. Gitu orang tetap boga. Yang satu orang ngalamun bar bersama. Terbalik pisan tutup botol. Ayo. Ijo euy. Ayo, nu geus nepi ka imana euy. Ayo bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Gusti Agung Allahu Akbar ya anak muncang geus datang di deka dieu sia teh. Ek naon ka saujang? Bade ameng ka ieu apel minangkana maka Neng Yaya. Lain eta asa geuning kieu maneh ti tialian. Nya atuh mi. Aduh, si muter. Tapi anggar maneh dia bonteng da muter oge atuh. Oh, teu sok kitu atuh mi. Lain reka saha. Ka Neng Yaya abdi teh. Kan kapan kamari geus janjian abdi bade ka dieu. Geus panggihan. Entos kok Atur kerawan. Tadi nama tinggal dicangcut mana bawa lalai gitu. Nyai, modal mana budak teh aing mah. Sekedap nih. Aya kedeng aya dah. Keur ganti cangcut nah, da bola lalai tadi ngomong Itu soyong tepang engal. Akaran sia teh. Nah, sia rusuhan teh aing ge sia. Mau oleh henteu sia, mau oleh henteu. Henteu pungguh hilap di wae atunya. Aya naon nih? Ya jalu ya. Si Aceh hayang panggih jeung maneh cenah nu basa eta. Kang Aceng geuningan. Sumun kapan teh janjian abdi bade ka Mun ieu teh mih geuning nu dicariuskeun kamari teh aku Neng teh ieu Kang Aceng teh. Iya. Si Aceng teh nu baheula hayang ka si Dewi. Ku si Dewi teh tolak. Ayeuna hayang ka maneh budak teh. Aduh Gusti aing, ieu anak muncang di situ hayang upaya-upaya teh sia teh ka abi Kang. Alhamdulillah. Apa ayeuna mah terus kaya atuh ieu enjas. Pokona mah ieu mau oleh-oleh engke mah. Nya, Nya jeung marane kenit pernah nya. nya bade. Kengke bade meser. Ingat tekan kanu oleh-oleh we nih. Pun bae. Misir ke wae ya mah Adatna atuh mebat wae geus kieu mah adatna geus balik deui ka budak. Dihareun wae kanu oleh-oleh. Ibarat tok sia. Aliar aing mah. Molor aing mah. Bade jalan-jalan. Ayo tok. Urang balanjanya Kang ya. Teu mau oleh-oleh teu poho mau oleh-oleh ya. Kalakan, abi di sana. Kek. Ya saha. Itu ajudan abdi. Aduh Gusti anyir, kelamar ge. Aduh, sini nih, benih kecida ke rumah ieu teh gangkung gede. Ayo bae. Ayo Beb, kita ngedet. Kala kumaha atuh ieu nangkepna saha? Acu jongkok sayang. Kumaha nya? Kumaha cing ka dieu? Jongkok saya. Aing mah salah deui Ayo. Rupa-rupa pisan ya. Barudak aya nama apel teh
Beda jeung bodak baheula. Genah tuh manehna mah oleh-oleh are ayeuna mah cara mah oleh-oleh bodak ayeuna mah. Culeos-culeos we bawa budak teh. Tapi kan bae nu penting mah cing arawet sia rumah tangga ge jaga. Cing teh barokah. Mameh marek modal geus teu kuat modal.